Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatu sanati saminati ari ieu eta ringkesan dina taun ka-8 minal hijrati tina hijrah. Fi sanati saminati tetep dina taun ka-8 hadatsat terjadi naon gozwatu Mu'tata perang Mu'tah. Wa kutila jeung dibunuh fiha dina itu perang Mu'tah saha ruasa ul jaisi pimpinan tentara Zaid bin Harisata tegesna Zaid bin Harisah wa Ja'far bin Abi Thalibin jeung Ja'far bin Abi Thalib wa Abdullah bin Rawahah jeung Abdullah bin Rawahah. Fa khoda teras nyandak arroyata kana bendera saha Khalid bin Walidi Khalid bin Walid wa qatala jeung merangan itu Khalid bin Rumi ti pasukan Rum qatlatan azimatan kalawan merangan anu pohara. Wa khalaso jeung nyalametkeun itu Khalid al jaisal islami ka bala tentara anu Islam minhum ti itu pasukan Rum. Wa fiha jeung tetep dina ieu taun ka-8 fataha ngamerdekakeun atawa mutuhkeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah ka kota Mekkah li naqdi Quraisyin kusabab ngudarna urang Quraisy syaraton kana syarat min ahdil Hudaybiyati tina perjanjian Hudaybiyah. Kharaja kaluar saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha ka itu Mekkah bi asyrati alafin kalawan 10.000 bi asyrati alafi rajulin kalawan nyandak 10.000 tentara. Wa usira jeung ditawan saha Abu Sufyan fil dhariqi di jalan. Wa aslama jeung asup Islam itu Abu Sufyan. Walakia sareng mendakan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammahu ka pamanak Kanjeng Nabi al Abbasa tegasna Sayyidina Abbas fit dhariqi di perjalanan. Wa qad kharaja jeung nyata kaluar itu Abbas min Makkah ti kota Mekkah musliman barina anu asup Islam. Wa kharaja jeung kaluar itu Abbas ma'ahu sarta Kanjeng Nabi. Walakia sareng mendakan Kanjeng Nabi aidun deui Aba Sufyan bin Haris ka Aba Sufyan bin Haris wa Abdullah bin Umayyah jeung Abdullah bin Umayyah. Fa aslama tuluy asup Islam itu Aba Sufyan jeung Abdullah bin Umayyah. Wa dakhala sareng lebet saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah ka kota Mekkah min a'laha ti belah luhurna itu Mekkah. Wa arsala sareng ngutus Kanjeng Nabi Khalidan ka Khalid liyadkhula supaya lebet itu Khalid bin asfaliha ti belah handapna itu Mekkah. Wa qatala teras merangan hu ka itu Khalid sahari jalun pirang-pirang lalaki min Quraisyin ti Quraisy fahazama tuluy ngancurkeun itu Khalid hum ka itu rijal wa afa jeung ngahampura saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Quraisyina ti golongan Quraisy wa ammana jeung ngamankeun Kanjeng Nabi hum ka itu Quraisy wa hadama jeung ngahancurkeun Kanjeng Nabi al asnama kana pirang-pirang patekong allati anu fi Ka'bati anu aya di luhureun Ka'bah wa haulaha jeung di sakurilingkeun Ka'bah. Wa baya'a jeung beat hu Kanjeng Nabi janji setia saha rijalu pirang-pirang lalaki wan nisa'u jeung pirang-pirang awewe wa ahammuman
jeung ari pangpenting-pentingna jalma aslama anu Islam itu siman yaumal fatahi dina poean futuh Abu Quhafata eta teh Abu Quhafah walidu Abi Bakrin As-Siddiq tegesna ramana Abu Bakar As-Siddiq wa Muawiyah bin Abi Sufyan sareng kadua Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa fi hadhihi sanati jeung tetep dina ieu taun hadasat terjadi naon Ghazwatu Hunainin perang Hunain wa Thaif sareng perang Thaif. Saro berjalan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin ka tanah Hunain likita li qabilatai pikeun merangan dua qabilah Syakifin tegasna qabilah Syakif wa Hawazina jeung qabilah Hawazin wa ma'ahu jeung tetep sarta Kanjeng Nabi isruna ari aya 20 naonana 8.000 fagtaro katipu saha al muslimuna muslimin bikasroti adadihim kusabab loba bilanganana itu muslimin panhazamu tuluy kabur itu muslimin wasabata jeung tumattap saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a jamaatin serta hiji golongan jalma loba min ashabihi ti pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi. Sumaroja teras marulang deui saha al muslimuna muslimin wan hazama jeung hancur saha al musyrikuna musyrikin bada an kutiladna sabada yen dipaehan minhum ti itu musyrikin saha aksarun kalolobaan min sab'ina tina 70 naonana rajulan tentarana wa usiro jeung ditawan saha kasirun kalolobaan jalma wa subiyat jeung ditawan saha nisauhum pirang-pirang istrina itu musyrikin awewe musyrikin wadaroriyuhum jeung pirang-pirang imahna itu musyrikin wa amwalahum jeung hartana itu musyrikin wasaro jeung berangkat saha nabiyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yata'aqabu ngudag Kanjeng Nabi al-farina ka anu kalabur kabeh pawajada tuluy mendakan Kanjeng Nabi hum ka itu musyrikin mutahassinina barina anu gawe benteng itu nu kabeh wit Thaifi di Thaif fahasoro tuluy ngaringkes atau tuluy ngepung Kanjeng Nabi hum ka itu musyrikin sama niyata asyara dina 18 naunana yauman poena wa kutila jeung terbunuh minal muslimina ti muslimin saha isna asyara 12 naunana rajulan lalakina wa roja'a jeung muli saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ji'ronati ka ja'ronah wa qadimat jeung datang alaihi Kanjeng Nabi saha qabilatu Hawazina qabilah Hawazin muslimina barina anu pasrah kabeh wa akroma jeung ngamulyakeun Kanjeng Nabi hum ka itu Hawazin birodis saibi ku ngalepaskeun tawanan dunal amwali henteu dipulangkeun harta tawanan dilepaskeun ngan harta mah teu dipulangkeun summa ahroma tuluy ihram Kanjeng Nabi bil umrati kalawan umroh wa dakhala jeung lebet Kanjeng Nabi Makkah ka kota Makkah summa roja teras muli Kanjeng Nabi ilal Madinati ka Madinah min lailatihi tina peutinganna Kanjeng Nabi